Sampurasun bobotoh sadayana kumaha daramang langsung we nya ayeuna urang bakal ngobrolkeun hiji hal anu matak ceurik bari seuri dina pertanyaan. Gedean mana gajina pemain Persib atawa anggota DPR RI? Hayu urang ulik bareng ulah kagok sabab hasilna pasti matak kubrag. Urang bahas anu anyar dongkap. Mimiti Tom Hai, ieu gelandang anyar Persib nu gajuna 750 juta per bulan. DPR rata-rata ukur 70 jutaan. Meureun nya urang anggap we lah sakitu meh gampang hitung-hitunganna. Tapi mun aya nu leuwih apal gajina DPR sok we urang tarung komen. Balik deui nya sakali Tom Hai nampa transfer sarua jeung 10 anggota DPR digabung nu sidang paripurna eleh kuno sidang di GBLA. Lajeng aya nih Quiver jeung Maklok, dua-duana gajina teu jauh beda 575 juta lamun dihitung sarua jeung 8 anggota DPR digabungkeun. Jadi lamun Nick jeung Klok babarengan latihan sarua jeung hiji praksi DPR keur sidang. Tapi sidangna adu sprint jeung tackling, lain sidang ngadoaan doa pembuka wungkul. Ups, canda DPR. Ciro Alpes mah nya lain basa-basi deui nya. Gaji na 500 juta rupiah sarua jeung 7 anggota DPR, tapi tugasna jelas kudu ngagolkeun, sedengkeun DPR kadang golna ngan sakur janji henteu asup kana gawang realita. Ayeuna tingali pemain lokal Rahmat Irianto, budak bangsa sorangan 470 jutaan leuwih lah sabulan. Sarua jeung genep DPR dihijikeun. Erek aya deui yeuh Ejra Walian oge 388 juta sabulan. Masih kena 5 kali lipatna ti gaji anggota DPR. Jadi lamun aya nu nyebutkeun jadi politisi teh mah gajina gede, coba we bandingkeun jeung Ejra anu masih rata-rata cek urang mah. Nu digajinya nya cukup gede sih najan rata-rata ge. Nah, sok we ayeuna bobotoh milih rek jadi anggota DPR atau rek jadi pemain bola. Karena mun di totalnya gajina pemain Persib dihijikeun jumlahna nyampe puluhan miliar per tahun. Eta mah geus siga anggaran negara mini gitu. Bedana duit Persib jelas ya dipake pikeun latihan, pikeun pertandingan, jeung hiburan rahayat. Ari DPR ulah loba-loba dibahas ting bisi pajarkeun fitnah. Urang KBG apalah ka mana eta nyasarna. Duit-duit nu ti DPR, ti anggota DPR. Nya tah kumaha maranehna we nya eta mah. Ayeuna urang dina gawe lah, urang bedakeun dina gaya gawena. DPR loba diuk dina kursi empuk, meunang fasilitas rumah dinas, mobil dinas, perjalanan luar negeri, asalna mung geus diulahkeun kabarna mah ayeuna mah geus direvisi meureun. Nah, pemain bola lari 80 menit, risiko cedera, karir maksimal ngan 15 tahun. Jadi bener lamun gajina leuwih gede sabab resikona oge leuwih gede. Terus orang dilajengkeun misalkan dina popularitasna. Pemain Persib lamun alus jadi idola. Paran teh dicetak dina spanduk, disorakan ku puluhan ribu bobotoh.
DPR populerna nya biasana ngan pas gerek minta sorak we ke arurang eta ge nyetak benerna biasana manehna ku sorangan gitu kan. Intina pemain Persib gajina mahal pikeun hiburan jeung ngajadikeun bangga warga Bandung. DPR digaji pikeun nyieun aturan jeung ngawakilan rakyat. Tapi anehna ya, masyarakat leuwih ikhlas bayar mahal pikeun nonton bola. Ya, tibatan pikeun ngadengekeun sidang paripurna. Atuh kumaha ieu mah ya. Mun misalkanna jigana mun hiji wanci urang ngayakeun nobar sidang paripurna euy saban RT atawa RW. Resep jigana euy. Kumaha ide urang? Alus teu? Biasa wae nya. Bisa ada kitu teh geuning arurang mah. Palebab sidang paripurna mah geuning tara dilalajoanan. Padahal mun dilalajoanan mah resep jigana. Jadi mete poek teuing pokanu politik. Nah, ayeuna orang sadar, gaji pemain Persib memang lebih gede. Ngagelegernya lebih batan ngageleger batan DPR gaji DPR. Tapi ingat karir jadi pemain bola kawilang pondok terus kudu fit, kudu siap resiko. Sedangkan DPR jabatanna nya stabil 5 tahun, fasilitasna komplit, sanajan kadang sidangna leuwih loba kursi kosong tibatan pinuh ku ide. Nah, mangkaning mun teu salama ayeuna aya pensiunan cenah. Najan gawe mung 5 tahun ge. Ayeuna kumaha? Milih jadi bintang lapang nu disorakan ku bobotoh unggal menit atawa jadi anggota DPR nu kadang leuwih sering disorakan ku netizen. Tapi nyawayana jadi DPR mah tong sentimen lah. Balik deui ayeuna mah rek jadi pemain bola atau anggota DPR profesi sejen ge gitu. Pasti aya proses juang nu hade. Kasualitas lah. Kasualitas teh maksudna sebab akibat. Ya mun dina paribasa Sunda mah melak cabe nya jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng. Melak hade nya jadi hade, melak gorengnya jadi goreng. Cup di mana wae orang gawe kudu nya pastikeun lah alus niatna, optimal ikhtiarna, moga oge sing dialuskeun hasilna ku pangeran. Sakitu nu dipikahatur hampura bisi aya salah kata atau data. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Ieu mah konten saukur hiburan, tong teuing matak jadi pikiran, tong serius teuing oge bisi matak kencang kolot. Sakitu we bobotoh nuhun ya. Nitip sing sarehat sadayana sakali sehat sing sehat salaosna.